Q&A. Assalamualaikum. Putra lahirnya di Korea nya. Sempat cicing di Korea atau jeung istrinya. Dulu abi gawe pamajikan kuliah baheula teh. Mang umur sabaraha? 23 tahun. Aku bisa suami istri di Korea bisa. Kieu lapar amuk-amukan dibere wareg teuing jadi boloho. Saya hui Cilembu aya, hui Cilembunya mau balikeun ieu na. Baca tukang iraha ya giveaway teh. Nya ke ngumpulkeun heula jang giveaway na. Tuh geus lampu hijau hayu. Nyebrang. Ya LB haluskan itu. Polpo. Halus ya. Ya New York ya. Nu hidung nu ieu. Tanu abu halus. Tah, tingali hade kieu. Seremnya. Ya halus yang beli ah. Juga langka atau pina kieu tuh aya gambar tangkorakan tuh. Ieuna besi tuh. Tokyo, kemana? Jelemana tuh teh? Kemana iya? Bah, iya kemana dua dagang nambah? Sarem, audio, iga all mah yo. Cogi? Oh, gua nemu gana. Iga all mah yo. Kayak oconon sana. Di dia nge 4:30, Mas Burit. Yang selanya disambung deui. Iya rek ngatripting deui. Ah, ieu orang Korea asli, ieu nu kieu setelan kieu. Tuh sepatu ala halus. Square dia tinggali. Pokoknya nu apal-apal merek triptingan Korea mah geus we. Ini sabuk teu boga sabuk we di dieu. Tuh, tinggali dan teu ben pole bari halus keneh. Lacoste tinggali. 5.000 mah beuli we ieu Lacoste asli tuh. MCM tah. MCM apal MCM? Balilah MCM ieu euy. Di dieu dompet geus butut. Ieu banget cenah. 15.000 ieu euy. Lah aya keneh euy di dieu mah boga. Di dia mah dompet mah geus boga ieu tuh. Goes tuh. Beli headset lah, beli headset. Tinggal headset iPhone tinggal gocal lah wae yo. Oke, iba. I거 4,000원. Cobaan. Pokoknya beli di Daiso urut batur, urut celi batur isi tepa bener. Anjir Adidas tinggal hade kieu 10.000 mah beli we nya. Yo mah yo. 야, 피곤하다. 빨리 가라. 너한테 안 팔을게. Segitu peda mung di tawa. Woi Anpara. 이 개새끼 빨리 가. Hah? Nah, don iseuyo. Carekan deui. Tuh Yankes tinggal halus. Orang Korea suka kitu biar man manehana jual eraeun. Baru kan di dieu teu bisa bahasa Korea. Tinggal halus. Ego mah yo. Cilconan. Menang Yankes harga murah 7.000. Ah, ieu si ibu tinggal di Bager teu rasid. Pada. Oke. You are welcome. Terus balik meureun da geus di dieu teh rek meuli kela kemudian awalnya di dieu pode tinggal di notepad kantong teh. Pan di Korea mah jadi ganti musim ganti deui ieu teh gitu. Cara apa asli jeung palsuna nya tinggal cek we. Tuh aya American Tourist aya American Tourist. Mau rek dibeli. Ieu halus aya logoan keneh. Oh, dia mah lain nu digandong nu di kieu tuh nu di kieu balik itu aya American Tourist. Ayo jam musim dingin Montis outdoor. Ngeus lah di dia geus menang iya ya. Jeung neangan tas gandong paling hiji deui. Tuh, tah eta nu marurah lamun nu kieu mah. Tuh, orang bule ge mah leulit ningali. Tah lamun daek urang milihan di nu kieu teh loba ieu teh harta karun teh. Ya si emak ya. Mah meuli samangka mah. Samangka le si emak ya bala di dia ci emak mah. 왔어? Iya. Tukang minuman samangka murah 1.000. Tuh nyobelan tinggali ini notice halus teh itunya aing ieu leungeun miranggem kieu kala ngopi samangka teu ilanganan di dieu calana sok halus ya tah ieu tinggal di calana sepeda di Indonesia mah mahal ieu mah ya 5.000 boleh ieu ulah tapi ya balik perjalanan balik bari rek meuli tas heula pokona mun ka Korea wajib ka dieu we tinggal ieu cicing di nu kieu rek kasih manu tukang tas di mana di dia sana mah ya oh iya nah langganan di dia ya, tas edan atuh ieu tuh Supreme 20.000 saya bandrolan ieu merek naon ieu aya nu apa ieu merek naon ieu pedah kulit tapi ieu kantongna Samsonite tuh itu merek-merek mahal itu jual mah ya tinggal di koper 5.000 beli koper atau kantongnya koper letiknya emang teu boga nih bolehlah jangan di nu kabin ya boleh 5.000 atau udah murah itu bisa diasupkan igo ya 5.000 ngan 5.000 murah tukang asupkan nih barang-barang kan koper gitu 5.000 tuh salam atuh mah teh halus keneh ieu mah milik tuh tah merek ieu ya merek IT tuh
Tuh. Bani rodana ngagelesir kene. Tuh. Nya 60.000 lah dirupiahkeun. Tuh. Oke lah, cara nate. Wah mau ngadat pamajikan ge da ieu mah koper perlu jangan diu kabin. Terus baliknya. Tadi pangneankeun di nu internet ta merek IT teh merek naon mahal teu koper nu kieu lamun asli. Mas saya uang dahar weh. Daharna di dia bakal mahal uang naik heula kereta sakedeuk geus uang di dongdemun daharna. Apal tapi jalannya di dia teu kalangsunya. Ta 3D tinggal halus kieu Tuh 3D. Kela campa ieu naon Nah bisa ieu nya. Hah? Tuh. Oh don't touch only yes. Ulah dicakal senaku panon hungkul tingali gitu mun bahasa Sundana. Oh, aduh, cunguro berarti ayeuna teh urang teh ka ningali heula ieuna saboyna. Ieu teh aya dia di Giong Bukung, jalan ka Anguk. Berarti ieuna teh ka ka Ogem. Ke turun di ieu tah. Jongno Samga ganti kereta ti Luyo. Kalem kana mah erek ulin di Korea mah ka di dieu we. Aing kartuna gimana atuh deui? Kartuna. Oh iya di dia kartuna. Kala. Nice create. Tuh aya mesin itu meuli lah meuli nginum heula. Tuh, meuli rasa naon ieu rasa anggur we nya mereda segernya. Ale anggur we nya. Kan ieu 1000 won itu 1000 teh 12.000. Nu rasa anggurna beak deui. Tamun beureum kieu beak tuh, beak. Ieu nya nu rasa apel we. Oh, murangkeun dieu. Dia menuju ke tempat daharnya. Cus datang itu na, nya lena ya pinu ya, biasa lah we nya. Tilu yopi ya dah, tungguan suka deh. Pinu pisan jelemana loba pisan. Tanggal geus tepi. Kaluhur juga nama. Tuh sepeda lipat aya. Transfer deui ya teh, kaditu kalian hiji berarti. Pokoknya mah nu baheula sakolana belet, wah geus uling ka Korea bakal nyasar. Nah, tinggal alalus kieu. Ta tong tep tah. Tuh lucu kieu tinggal baju tidur kieu. Tinggal aksesoris ala halus kieu. Terus uang dahar pokona Kong Namul Kukpam. Murah kieu 5.000. Chicken we nya tuh tinggal Nah, tomat nu amis ya. Tai anggur khas Korea ulah meuli lamun ka Korea haseum. Terus di dieu we langganan uang meuli udang nya, terus kulit hayam, terus uang meuli tong cip, terus hayamna hijinya. Uang opat rupanya uang beakeun tinggal. Menigeleuk kieu topi ingetannya di dia topi anu dikaluarkeun teh jaket ingetan poho tinggal edan di dia ya udang tinggal beakeun kabeh tah uang beakeun kabeh hasilna apa kira kumaha lah tah ieu kulit hayam ieu kulit hayam Ya kulitnya crispy nggak bisa nih. Milahi awalihi wa akhirihi. Tuh pakai saus. Nah, wasabi cair. Mulai nebogaeun baju ieu mah, baju legend, can ieu can dahar tingali. Teu garing aing ieu na gorengna edan tingali. Udah. Bener ngagugu nafsu seni langsung opat wareg baterainya lemah. Jadi kudu balik dicas, lamun dicas ditangtungeun teh teu bisa. Ese dahar we. Tuh ngeleg deui wae kunaon nya.